Al-farqu baina tayammumi wal wudu, perbedaan antara tayamum jeung wudu. At-tayammum eta hiji niyatuhu niatna teh niatus istibahatin. Tayammum niatna teh niat istibahah, niat mencari kebolehan ibadah. Niat ari wudu, niatna wudu eta niatul raf'il hadasi, niat menghilangkan hadas. Ieu keur ngajawab tarucin tadi. Kedua, la yajuzu temenang tayamum illa ba'da dukhulil waqti, kecuali sabada asup waktu. Ari wudu yajuzu wenang ayyakuna ayana wudu qabla dukhulil waqti, samemeh asup waktu. Ari tayamum mah teu meunang kecuali kudu geus asup waktu. Ari wudu mah boleh saja sebelum asup waktu. Perbedaanna kitu. Katilu, yaqumu maqamal ghusli. Tayamum bisa berdiri dina tempatna adus, alias tayamum bisa ngagantian adus. Ari wudu la yaqumu maqamal ghusli, wudu mah teu bisa ngagantian adus. Carana tadi salat nu kumaha? Ari anu salatna make wudu make kudu dikodoan, ari salatna nu tayamum make teu dikodoan, padahal kasusna sarua. Nyaeta jelema anu poho rarasaan teh geus adus, boga hadas junub, geus boga hadas junub teh tuluy we wudu, tuluy we salat, ge salat tuluy naon? Eueuh cai teh salam dunya anu tadi beak caina, tempo salat asar tayamum, tempo maghrib datang deui caina, maka salat asar mah teu dikodoan, salat lohor mah dikodoan. Sabab salat lohor mah ku wudu, ari salat asar mah tayamum. Si tayamum mapanan yaqumu maqamal ghusli, bisa ngagantian adus. Ari wudu mah la yaqumu maqamal ghusli, teu bisa ngagantian adus. Kaufat la yujmi'u bihi baina fardhaini, la yujma'u bihi baina fardhain. Kapan teu bisa dikumpulkeun, lain di jama maksudna di bisi khusus jama ngumpul pada malek jama rek teu nama dua ku hiji, teu bisa dikumpulkeun bihi ku tayamum baina fardhaini, antara dua fardu. Jadi dua fardu tidak bisa digunakan dengan satu kali tayamum walaupun di jama'. Ari wudu yujma'u bihi baina fardhaini fa aktsar, ku wudu mah bisa dihijikeun antara dua fardu atawa leuwih, malahan 5 waktuanana wuduna sakali. Wuduna teh waktu subuh we wungkul, teu batal-batal nepi ka isya kitu. Mahi eta wudu dipake salat nu 5 mah, malahan mun aya keneh mah pek teh teuing tambahan ujung sunatna jelasnya. Kewe hese teh borek subuh, udang subuh wudu deui, mahi deui misalkan, ya boleh. Tah hari tayamum mah teu bisa kitu, sakali tayamum untuk satu fardu. Kelima, tayamum itu adalah taharatun dhaifah, susuci anu lemah derajatna teh. Ari wudu mah taharatun qawiyah, susuci anu kuat. Kagenep, tubtiluhur riddah, ari tayamum mah eta mata ngabatalkeun kamanehanana ar-riddatu murtad,
jadi tayamum bisa batal ku murtad. Ari wudu la tubtilu riddah teu batal ku murtad, teu batal wudu ku murtad. Nah make teu batal kitu, da bisa wae no anu teu cumpan salat Islam nu lain Islam oge wudu mah meunang. Bisa wae makan adus kitu. Adus non muslim adus boleh. Menyasi moal mandi-mandi gitu. Lain maksudna adus anu model kieu nu ibadah teh geus junub. Meunang kitu nu kafir. Misalkan aya si awewe na teh kafir, salakina teh Islam, tumin awena teh pan sok head. Geus head pan meureun dipake ku salakina teu meunang ari teu naon mah. Kudu adus heula. Apan seta lain Islam paduli adusna keur ngahalalkeun nu jadi salaki. Gitu. Nah, otak di mana murtad teu batal naon mah. Wudu teu batal adus teu murtad mah. Ngan batalna iman kunaon mah. Tapi tayamum mah di murtad, ku murtad. Tayamum ku murtad ya batal. 7. Yajibu izalatun najasati awalan. Dina tayamum wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi dina anggota badan orang bisi aya najis ku rek tayamum ya, sebelum tayamum najis hilangkan dulu semuanya. Nah, termasuk anu moal diusap dina suku aya najis leungitkeun heula rek ku tayamum. Ari wudu la tajibu izalatun najasati qablahu. Wudu mah teu wajib ngilangkeun najis sebelum wudu. Jadi sanajan ngilangkeun najisna engke we sabada wudu boleh. Tah, jieun kurang masalah. Tos kahampangan teh kiih. Tong waka omeh. Tong waka cebok wudu we heula. Meunang? Meunang. Geus kitu baru we cebok. Ngan ulah batal wuduna. Bisa teu cebok nu teu batal wudu? Ya bisa. Make naon leungeunna atuh? Make panghalang we atuh pan aya nama aya naon ngaranna teh? Sarung tangan anu tina plastik teh geuningan. Tuh. Bisa we asal dihalangan we. Teu batal. Bisa gitu cobaan we. Nyata asa kumaha da acan pernah nyobaan, tah kudu dicoba. Ngarah naon ngarah yakin. Anu sok jadi was-was teh kusab can pernah nyobaan. Jadi we was-was. Cobaan geura sok. Nyata teu asa kumaha ya teh ari wudu geus ya teh ari ngisang acan. Kumaha tuh geus aya nama wuduna bari kiih bari ngising. Teu bisa eta mah sabab bari wudu bari kaluar najis eta kan ngabatalkeun kana naon. Ieu mah pan geus kaluarna oge. Geus kaluar, geus teu aya nu ngabatalkeun kana wudu dan pedah aya najis gitu kan. Wudu heula, tuluy we dikumbah, boleh kitu mah. Boleh. Malahan hayang teu batal mah pangomehankeun ku batur. Bisi-bisi ieu mah. Cobaan ya, kayak mah cobaan udah kitu geura sok. Erek mah. Asa kumahanya. Kan bae dah hukum mah kitu. Kadalapan yajibu al-ijtihadu bil qiblah qablahu inda Ibnu Hajar. Dina tayamum wajib ijtihad dulu untuk menentukan arah kiblat qablahu sebelum tayamum. Gitu inda Ibnu Hajar menurut Imam Ibnu Hajar. Urang rek tayamum kudu apal heula kiblat. Nah hanya make kudu apal heula kiblat rek tayamum ya iya. Kudu apal heula kana kiblatna. Pangna kudu apal kiblat pan rek salat. Tayamum tujuanana adalah membolehkan untuk salat. Kudu apal heula naon atuh kiblat gitu. Ari wudu la yajib wudu mah teu wajib. Teu wajib ijtihad nangtukeun heula kiblat.
wah ya nama danang tukeun kiblat teh babari aya nama tinggal ku HP we plek oh ada ya kan aya nama loba aplikasi eta oh arah kiblat di dieu guna geus nyaho kakara tayammum can apa kiblat mah teu waka ieu teh berlaku di saha ieu teh dinu teu apal kiblat hari nu geus apal mah nyaho kiblat ladinya malahan deket masjid atau kudu da geus sidik aya eta geus jelas. 9 kasalapan yakunu fil wajhi wal yadaini faqat. Tayamum itu hanya pada wajah jeung dua leungeun wungkul. Dinu diusapna beungeut jeung dua leungeun wungkul tayamum itu. Kade bisider tayamum musab ceuli atawa musab sirah tambahna tuluy musab suku jeung kekemu heula deui naon teh tayamum teh tayamum mah cuman wajah dan dua tangan geus cukup sakitu. Ari wudu la yakunu fil wajhi wal yadaini war ra'si war rijlain. Ari wudu mah kajadianana nyadina nu beungeut dua leungeun tuluy sirah tuluy suku dua. Kungsi ningali dina kapal dina pesawat mari kita tayamum gitu kan tayamum cek pembimbing teh tayamumna teh kan kana jog terus praktekna tayamum teh ditinggalikeun teh kieu tak mimiti kieu heula kana jog teh ruy kieu silaing tayamum oh terus kitu teh teu biasa caritana teh siga wudu kitu praktek kieu segala rupa make nanean naon eta kana jog tuluy muskai musab ceuli segala rupa astagfirullah cek teh masyaallah ilmu jelema teh nepi ka dinya jadi bisa eta wudu di dalam bayangan praktek wudu teh kitu kan keur budak masyaallah 10 la yasihu bi niyyati tayammum teu sah ku niat tayamum wungkul gitu. Jadi kudu make aya istibahah. Ari wudu yasihu bi niyyatil wudu sah ku niat wudu wungkul gitu. Sabab dina wudu di jerona aya istibahah. Sementara tayamum wungkul belum tentu gitu. 11 la yusannu fihi at-taslisu dina tayamum teu disunatkeun kudu 3 kali usapan plok usap sakali pol deui usap deui 2 kali kana beungeut henteu tidak ada taslis dina tayamum teh aya 3 kali usapan sakali-sakali we duanana ge beungeut sakali leungeun sakali nu katuh sakali nu kecah sakali Ari wudu yusannu fihi ataslisu dina wudu mah disunatkeun aya 3 kali. Jadi artina 3 kali kumahan teh. Ka-12 la yusannu takhlilul lihyah dina tayamum teu disunatkeun kudu nyuai-nyuai janggot. Mun janggotna panjang dina tayamum tuh dikieu-kieu teu sunat. Ari dina wudu mah yusannu takhlilul lihyah disunatkan ayat tahlilul lihyah gitu. Nah itu dina wudu. Jadi urang kudu hafal perbedaan kriteria nabi sidar eta tayamum teh praktekna cara naon. Kitu. 13 la yajibu isalut turabi ila manabiti sya'ri. Dina tayamum teu wajib nganepikeun taneuh kana jajadian buuk. Karena pangkal-pangkal abu kan ieu teh abah dia teu kudu teu wajib. Beda jeung dina wudu, ari wudu mah yajibu isalul ma'i ila madabiti syari. Wajib nganepikeun sai kana jajadian bulu gitu. Jeung buluanana mun aya buluan ieu jeung jero-jerona kudu kae naon. Bisi aya jelema nu pipina buluan teh pan sok aya geuningannya.
buluan pipina teh gitu. Lain turunan monyet lain eta teh jelema we eta teh Isidor dianggap buluan pipina turunan monyet bae aya we eta kitu. Ke-11 ke-12 13 ke-14 al-asi bisafarihi alaihil i'adah dina tayammum ari nu doraka ku nyabana mun nyabana teh dosa alias nyabana teh teu kena kana rukhsah kumaha eta alaihi al-i'adah wajib ka manehanana ngabalikan deui salatna. Ari dina wudu mah la i'adata alal asi bisafarihi teu aya ngabalikan deui salat kana doraka ku nyabana ari ku wudu mah. Rek mana mah Surabaya rek naon rek ngadek jelema di tengah jalan salat heula biasa wudu heula salat heula kumaha eta salatna kudu dikodoan henteu cupar we cumpon datang we nepi ka Surabaya tempo rek ngadek jelema bener eta dikadek jelema begitu dikadek jelemana ngaleungit eta nu dikadekna enggak paninya ku sanajan teu keuna kanu dikadek nah ternyata jelema jago deui wae manehna tetep we doraka dan niatna naon. Nah, iya. Ke-15 la yusalla bihi al-fardu bi niyatin nafli. Tayamum teu bisa dipake salat fardu kalawan niat sunat. Maksudna kumaha? Salat nu fardu teu bisa dilakonan ku pedah niat tayamum teh keur salat sunat. Naon kam tayamum deui bade salat hajat. Salat sunat kan geus teu ayeuna pek teh geus rek salat hajat geus sakalian kaburu ngadenge adzan geuningan geus sakalian salat fardu terjadi. Tayamum deui we. Adapun salat adapun wudu yusalla bihi al fardu bi niyatin nafli. Wudu mah bisa disolatan ieu nu fardu sanajan tadi narek salat sunat. Pan urang teh rek wudu rek naon ieu nya teh urang teh rek maca Quran malahan lain rek salat sunat teh na make wudu rek maca Quran geus teh maca Quran tuluy teh ngong adzan nya salat we teu kudu naon teu kudu wudu deui kitu ari wudu. Ka-16 la yusannu tajdiduhu teu disunatkeun tajdidut tayamum teu disunatkeun nganyar-nganyar tayamum sementara wudu yusannu tajdiduhu disunatkeun nganyar-nganyar wudu. Kumaha nganyar-nganyar wudu teh maksudna di mana urang boga keneh wudu tuluy we hayang wudu deui pedah medah geus seubeuh misalkan wudu jam 10 tempo jam 11 teh teu hareudang wudu we heula padahal can batal gitu. Nah, kumaha eta tajdidul wudu eta dengan syarat-syarat anu tertentu syarat-syarat tajdidul wudu. Sunat wudu mah dibulak-balik. Sunat wudu mah diminengan teh sunat. Tapi tayamum mah teu sunat diminengan. Sablamun minang-minang ting tayamum insyaallah eta beungeut salin rupa. Bisi kitu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal.